drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Drama nih. Kumaha ieunya? Hari mas, hari mana keur naon ieu? Kerang-kerung gitu? Iya mama Neng, masa keur bingung. Bingung kunaon ai maneh? Hamil? Hari mana suka mana wae ngomong teh ya? Lain eta. Terus naon atuh ari lain eta? Si Ate ngahamilan batur? Ayo mending hamil we. Ya mana tentang hamil tapi tentang paket. Paket naon ieu teh? Anu kamari? Naon salah ukuran apa kumaha? Oh, salah ukuran mah meneh. Apanya? Imas teh mah lieu meuli sendak kapal. Jang Imas jeung jang bubuk RT. Terus teh nya nu dikirim teh dua nana kenca geura emang suku Imas teh kenca dua nana. Kan henteu lieur pisan Imas ya. Oh, gitu. Komplain atuh Imas mana teh ka sellerna lain cicing wae. Enggak sih ada komplain mah kan ya komplain Imas teh nya. Tapi si ieu teh nya aneh teh si sellerna teh minta screenshot akun. Imas teh bingung. Nah, gitu eta teh Imas. Tuhnya tau mana ya Mas teh bingung pan dia teh sieun penipuan meni Mas ditipu kumaha meni ditipu wae Mas teh. Memang Neng, Mas, keur ngomong kenaon ieu? Iya bare Mas teh kan beli paket terus salah. Nah Mas teh komplainnya, tapi pas komplain teh si seller teh minta screenshot akun Imas, screenshot profil. Ah Imas, dikirimkeun teh eta teh screenshotana. Nah entah tuh dari Mas teh nya. Bingung ya ternyata sen penipuan pan Mas pernah ditipu geuning kula laki jadi Mas teh takut mengulangi hal yang sama gitu jadi Mas teh tara kurang kirim nu kitu teh dikirim. Emang penipuan eta mah Imas lain bisi deui. Duh, bener eta teh Bu Erna. Bener Mama Neng. Har. Nah Bu Erna apa ya teh? Bahwa Bu Erna anu dipula. Nya lain atuh Imas, pokoknya Bu Erna teh hampir jadi korban ieu teh. Alah, nah bisa kitu eta teh Bu Erna. Apaan ke cerita natenya? Bu Erna teh pesen paket teh tumbler 300.000. Ari anu dikirim teh gerak-gerak mai botol ngeun 10 ribuan. Bu Erna teh kan nah paket orang jadi kieu komplain we kitu teh nya. Pas komplain teh nya si seller teh minta di screenshot sareng ka si Imas kaos kitu. Screenshot naon ngaranna teh profilna bagian profil. Ku Bu Erna teh nya da Bu Erna teh apal ieu dikirim ku Bu Erna teh eta screenshotan teh. Terus teh nya pas geus dikirim teh aya anu nelpon ka Bu Erna teh. Thanks tah eta teh ku Bu Erna teh diangkat we. Halo? Terus si itu teh ngomong ke cenah, Ibu mohon maaf cenahnya si akun teh naon ngaranna teh dinonaktifkan cenah pelanggaran. Ari Bu Erna naon teu make helm kitu tadi di jalan ge pelanggaran sagala ieu teh. Bu Erna teh mikir we, bener teh nya ieu teh Bu Erna aya pelanggaran dina eta akun. Terus tehnya Bu Erna teh, alah heuh ieu mah modus penipuan ku Bu Erna teh. Langsung we dicarekan eta anu nelpon teh. Kieu ieu dicarekan teh. Punten Bapak, sia teh bade nipu ka Bu Erna. Emang Bu Erna teh teu apal mana dek nipu ka Bu Erna? Kitu ku Bu Erna teh, sia teh miskin-miskin teh ieu zaman kiwari nipu. Emang Bu Erna teh teu paham ya, Bu Erna teh teu ngarti teknologi. Terusnya si eta teh kalaka cicing geura ku Bu Erna dikitukeun teh. Bu Erna teh timpal deui we, ari siap bisu atau naon? Ari dia ngomong teh ayeuna teu ngomong. Kunaon sia kitu Bu Erna teh da keselnya rek ditipu kitu. Di pareman kitu teh. Bu Erna teh kesel pisan atuh dah nya. Jadi we kitu ngomongna jadi tidak terkontrol. Hapunten nya ieu nu nonton. Kesel. Alah sia. Untung we macan mikeun ieu nya screenshotana mun dibikeun teh jeung ya mah teu balik cilaka 12. Pokokna mah heuh Imas untung we mana eta can dikirim eta screenshotana. Pokokna namanya zaman kiwari mah kudu hati-hati ieu. Ayeuna mah zaman ieu zaman edan. Oh nya, tapi kumaha atuh mah nya Imas make ieu sendal kenca dua nana. Emang suka Imas kieu dua nana kieu. Hanteu pan. Mane dewe atuh Imas maneh teh pan menang warisan lain maneh teh. Maneh amni dibeja-beja wae mah maneh mah ngeuy jelema teh. Cing ganding tuh dibeja-beja nya. Hari mah maneh menang warisan ieu. Menang bare naon ieu teh da pinjem. Henteu Imas ajang naon Bu Erna nginjem ka maneh. Duit Bu Erna mah leuwih-leuwih maneh ieu. Tapi nya boga warisan mah atuh ngalewat maneh teh. Tuh kan temen-temen teh terkena amni. Nah Imas maneh mah ari taeun tehnya lagi ngaliwat ieu meni kopet pisan ai mani. Jangan satu hayu orang lihat hayu. Nina. Tah kitu atuh. Pokona mah nya mah kudu lobakeun ngaliwat biar teu stres. Tapi di mana eta ngaliwatna? Di dieu entong di dieu. Alah gampang eta mah atuh di Mama Neng we nya, Mama Neng nya. Terus anu rek masakna saha tinggal atuh Imas anya saya. Teu bisa Imas mah. Geus atuh dikeun duitna Imas. Bae Mama Neng anu masakna. Jangan satu kali mah cukup duitna. Nya. Juga. Asa geus heubeulnya Mama Neng urang teh teu liliwetan kitu. Irahanya terakhir teh
Poho bukan lagi vilanya. Lain geus sebel deui beuna, geus mang tahun-tahun ieu mah. Iraha terakhir teh eta mah masa munggahan. Geus atuh ari kitu mah beuna balik heula nya, deuk ganti baju heula, ke beuna nyusul, ya. Hayu. Ari beuna nya mun resep-resep teh eta kana lewat. Yo maneh. Sok atuh request naon maneh? Naon we Mas mah maneh lah, nu penting mah nya aya lalap. Mun desa mah teh. Jangan satu mah maneh ka warung heula nya. Duh. Naon deui atuh ieu teh? Rek nambah naon? Lain, eta tadi teh mau kantong barang naon asina eta teh meuni penasaran ke Mas. Oh iya. Bonteng. Duh hiji saparapat? Har. Eta bontengna sampeun. Kantongna meuni badag gitu maneh. Jiga ieu. Jiga naon jiga karung. Ari eueuh deui kantongna atuh Imas ayeuna ieu. Oh, gitu. Ai keneh teh ieu teh anu deuk diobrolkeun Imas. Eueuh. Geus. Nangga satu hari kita mah maneng itulah ka warungnya ya. Ya mah maneng kada baunya lalapna. Heeh siap meni jika domba wae maneh mah Imas kudu aya lalap. Kasep. Meni capek kieu nya geus di warung teh. Untung we ieu pesenan si Imas aya. Mah, di mana mah? Iya di dapur nih. Oh, kenaon mah? Iya dek masak mama teh. Tumben eta loba anu dek dipastakna mah. Dek syukuran, dek tahlil. Nah, imah dek lewat tadi Bu Era ngajak cenah hayang liwat. Oh, lelakian ente ieu teh asakna mah neng hayang. Asak kumaha ari maneh can oge dijieun liwatna. Geus nanyakeun asak gerak. Kumaha ari maneh? Ya, jangan catu neng ulin ah kayak masih Jasmine. Aduh, kucing ketinjak. Heeh, Jug. Tapi mah ngerasa geronya mah. Heeh, kayak di geroan meni aya wae nya budak teh. Mana asina poho? Kasih bunda heula aja can sugan aya Haikal. Punten bunda beli. Hari itu si Koning karnaon? Nganunya si Haikal na ieu teh. Kuning, Neng kamu ngarawaskeun Ica. kenaon kamu di dia? Pasti dek ieu nya, cepet kasih Haikal. Benernya. Naon dah gitu oke. Kau masuk fitnah hari tahun teh. Alah, waduh kamu mah pasti bohong kan? Pasti dek caper kan? Mun mau caper dek naon atuh ka dieu? Ica madak iya udah jajan. Alah, lamun mau caper ge kamu mau make ieu atuh Ica, mau make liptin kematian. Baru geus si bunda ge nutup, pasti kamu mah dek caper kan emang fix dek caper. Neng naon dah henteu teh kitu Ica mah. Alah, kurang bejakeun si Jasmine ah. Neng naon tong dibeja-beja Jasmine. Neng Mana ari si bunda cenahnya engko dek mantuan masak tadi ngomong. Tapi eueuh geuning geus wae kieu. Ari si Mona nya beuki gede teh beuki hidung. Amanya. Manya. Halo saho poho, bunda teh bantuan mama neng. Kalanya Mona sayang. Bunda ieu heula nya bantuan mama neng. Manya sok antosan di desa kedap. Tungtung nama sorangan we aing mah. Murah sagala deui. Malah si jeung puas sagala ieu. Can kabur ieu kitu can kabur geus. Bantuan mama neng. Tah geuning udah tutungguan teh datang. Kompurannya mama neng manya. Manya. Aduh. Mending hayo kita eta teh lompat eta ti ditu ka dieu. Heuh maneng Manya. Ngira mana atuh ka ditu bisi pingsan. Manya. Terus mama neng bunda mah kuat ieu teh. Bunda kudu bantuan naon ieu? Iya atuh lah tempe pamotongkeun. Ya. Manya. Siap maneng ku bunda urang siksikan ieu. Duh. Bunda, ari si Mona teh saha eta teh? Ari si Haikal, si Mona jeung naon kemarin si Olive? Adina? Lain mah mending maunya kucing eta teh. Si Mona jeung si Olive teh ucing yo. Oh, panya teh ngaran jelema eta teh. Da eta we atuh ngaran teh Mona jeung Olive. Ini juga orang luar negeri wae ngaranna. Apaan ucing bunda mah nya? Ucing mahal eta teh jadi ngaranna kudu anu spesial yo. Maunya kudu ngaran-ngaran luar negeri. Wah, no bener bunda eta teh. Emang naon kitu eta ucing teh merekna? Sarua kos mama neng nu kieu lain. Nu kieu lain? Hah? Maunya lain merek atuh mama neng ucing mah jenis merek mah atuh ieu merek tempe. Ieu mah jenis ucing, ada kukin wae mah. Maunya.
Oh, heueuh tah eta naon eta teh jenisna ucing teh? Jenisnya teh manehnya yo Psychotrocat eta teh. Psychotroc short hair. Asa karek ngadeng ya mama neng mah. Apalagi mama neng mah British short hair. Emang anu kumaha kitu eta ucing bunda teh? Maknya apaan iya manehnya ucing buna teh buluna teh hidung eta Psychotroc hidung. Jadi disebutna teh black non tadi teh black cat non Psychotroc cat teh bukan maknya. Si bunda meni sok aya-aya wae nya. Enggeus cenah eta teh montong tempena orang goreng. Kela mana setek deui nya. Nah, geus ya. Cing. Ku bunda we atuh mama neng gorengna beh bunda aya gawean ieu. Maknya Nya sok atuh bunda ari rek manggorengkeun mah. Itu ge mama neng can anggeus eta nyisikan jengkolna. ho atuh. Ieu katanya nya, maknya. Bunda apal teh jengkol sabaraha ayeuna? Maknya masa barak kitu eta mama neng jengkol ayeuna. Murah nyaho aya nama kur 20.000 sakilo. Oh, kitu eta teh. Jangan beli di mana kitu jengkolna. Yang bunda kamari di warung ieu mah mahal. Maknya Eta di warung hareup geuning. Anu naon ngaranna teh? Toko naon nya? Toko Hafiz kitu eta di toko Hafiz aya ieu toko sayur teh geuning nu anyar. Murah daya mah. oh di dinya. Yang geus atuh ke bunda geus ngalotek bener. Maknya soalnya bunda teh ieu hayang sumber jengkol. Maknya Heuh nyasok cek mama neng mah meuli teh enak keneh bunda. Meungpeung murah da engke mah mahal geura. Komo rek puasa mah pasti mahal pisan. oh eta engke bener geus ngalewat. Mama neng, iraha ieu teh rek mulai ngalewat mah pan geus goreng tempena. Maknya Nya kela atuh bunda pan can anggeus si mama neng ngisikan jengkol teh. Mun geus anggeus ieu karena urang ngaliwatna. Da moal lila apa mama neng mah boga ieu bunda eta teh boga citel. emang mau dicetal di mana kita mama neng teh aduh jangkol geuning. Nya ti tukang parabot atuh bunda, makanya ti tukang emas eta teh Geus anggeus ieu bae we. Ieu sekalian gorengnya bunda. Ieu naon jengkolna mama neng rek ieu dek ngisikan heula. Sok goreng teh sekalian. Oh siap mana sih tuh. Liur bunda ngomongna dulu maknya. Nih sengit kieu ieu lewat. Duh, Gusti Nu Agung jadi lapar kieu mana si bunda teh nya? Maknya, ieu piring mama neng. Dia aduh. Bade we nya. Aduh kurang tuh itu mama neng maknya. Eta cai bunda di tukang bawa dia. Halo, kena eceng Nya. Mana cenanya eta Bu Era jeung si Imas teh can ka dieu. Mama neng geus teu kuat ieu lapar cing. Cobaan heula jengkolna di samelan aduh. Nikmat ya mah samelan lagi. Punten, meneng, geus azan. Mangga Imas we dieu, belah dieu gigir mama neng. Hok we belah dieu. Asik, geus azan euy lewat lah belah mana ieu belah dieu nya. Wah, mending geuna kieu nya jigana teh. Aya bonteng, jengkol, asin, tahu, tempe, sambal wah. Sambalna jiga aya nikmat pisan buatan saya. Nya pasti atuh Imas saheula anu ngulekna atuh. Mama Eneng, ngulakan Mama Eneng ieu teh. Mending geus teu kuat Imas ya aduh. Geus teu kuat hayang seblak lewat. Kela atuh tungguan heula Bu Erna ieu. Aduh Mama Eneng, hampurannya Ibu Erna telat. Biasa eta metoha tuh tah heula. Cenah naon we dia we ya. Sok atuh ibu-ibu urang ieu urang mulai ieu tuangna. Ya Mas balakan kemana? Pan mana donaturna ieu? Lain nih, Imas sih lah ya teh mulai rakyat Imas spesial ya teh. Oh cukilan geuning kumaha nyokotna ieu. Oh heuh nya bunda hampur apa nyokotkeun di dapur? Maknya, kalanya mama neng Imas kalanya ku pernah cokot heula. Kala. Ah aing mah jeung poho sagala ieu teu make cincin, meni polos kieu leung di Bu Haji. Bau naonnya ieu? Bau asin ieu mah bau lewat. Di mananya? Yo neng yo. Aduh nuhun bunda. Ya Mas. Imas dibayang ya, Imas dibayang. Apunten Imas dibayang Imas ya. Aduh. Wah, mau disiapkan wah. Aduh, liwat ibu-ibu liwat. Yang nanya Mas sholat sabar. Sabar ibu-ibu, mangga. Hayo ibu-ibu hayo tuh.
Nih, nikmat kieu ieu mah jiga nanya. Aduh, mana bontengna? Tempe ya, aduh, asin. Tahu jengkol poho. Duh, meni kacip kapisan iya kahayang Bu Erna dicumponan. Nuh, meni masnya iya, aduh. Kuat Bu Erna teh yang liwat di kamar kene. Mana tempe, tahu, jengkol, sambal. So atuh bener ngahulung we bunda sok deur ah. Bunda mah ieu apirina nu leutik bae. Ah, mau nyopan kerdeut bunda teh. Monyo. Masuk ya, tong bacing. Murah lebar. Asin. Bener nikmat. Asin favorit ya, asin mah asin jengkol tangkling. Jengkol. Nuh nih Masya Allah tabarakallah ya mah nikmat pisan nuh katampi ya mah nuhun Masnya mama neng bunanya aduh. Har, keur ngaliwat geuning ibu-ibu. Nah, ieu teh bebeja ka Ibu Haji. Pan Ibu Haji ge hayang miluan. Meni tega. Mana Bu Haji mah hayang miluan wae eta teh. Ah, si beunam nih jangan teu apal we. Saat Bu Haji da loba lewat masuk we dia. Har, bae teh mama neng. Nuhunnya. Tong nuhun ka mama neng Bu Haji. Eta ka si Imas nuhun makan si Imas donaturna. Oh, nuhun Imas. Ya, si Haji mah geura ari ka mama neng nuhun ka nuhun mama neng. Ari ka Imas kur. Oke ya Kak. Bae atuh Imas meningaraneun kitu patut ah. Dahar tong bauskeun kitu. Har, naon eta teh maksudna Ibu Erna Sumarni? Ente bae, sok nambah. Sok nambah bae. Tambah diam. Tapi lebakna tapi nambah. Bu Erna, Mama Neng teh nanyakeun sesuatu ieu teh. Sesuatu naon eta Mama Neng? Tapi Bu Erna tong ngama ka Mama Neng nya ieu mun Mama Neng nanya ieu. Moal Mama Neng sok atuh emang kunaon kitu? Eta mitoh Bu Erna. Nyaan ieu ngagadekeun sertifikat imah Bu Erna ka Bang. Nya anu bener atuh teh Mama Neng. Matak ditanyakeun teh beh pugu ieu Mama Neng apal. Bener Mama Neng apa nanya sertifikat imah Bu Erna teh dicokot diam-diam eta ku mitoh Bu Erna teh. Burung teh kawas kitu. Alas ya, kumaha lamun kitu Bu Erna? Kan bae Mama Neng lah, da anu dicokot nage sertifikat palsu eta mah. Mata kamari eta petugas bank ka imah Mama Neng kan. Pan Bu Erna ya teh anu nuliskeun alamat Mama Neng dina sertifikat teh. Har, eta teh gara-gara Bu Erna meuni teu balik pisan pantesan we kamari aya petugas bank kaderek nyurpe imah Mama Neng. Hampurannya Mama Neng atuh da kumaha deui? Apa sorangan kan? Eta Bu Erna mah aya gelona saeutik eta teh. Alma ade ah. Han, mana ka sorang eueuh teh? Har, pengen teh maruan lama deui bolok ke Ibu Haji dicokot kabeh. Ah, Bu Haji mah nya ari teh sok tuman. Tuman. Hai guys, sekali iPhone 15. Ya biasa weh, mungkinnya ayo orang kaya mah tuh warisan loba, imah boga, tetep boga mah kur salaki. Bisa, guys. Mau nyok, mana sebelah mana? Pasti imah Bu Erna teh gede-gedeakeun atuh teh. Kapelan kita juga Bu RT, tapi nu dikirim teh nanti lonceng. Oh, jadi Make alamat Bu Erna, jigana cair eta panjamana. Apa sih? saudara teh dikirim kanan dua-dua nama, Bro. Nah, kedua-duanya. Lamun teh dikitukeun imah Ari nya nu dikirim teh kanan dua nana, kanan semuanya ya harusnya. geus teh imah Bu Erna teh di garis kuning koordinat. Terus naon atuh lain lamun eta? Oh, alah jauh opo. Bunda teh mantulan sama cok. Dari kone itu. Jadi nanti Mama Neng nya mon chat. Apa ya? Enggak. 2, 3. Oh. Ini ayo kita. Dengan jengkol.